Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ahallan nikah wa harramas sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidina linailis sa'adati wan najah. Amma ba'du. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala aydan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Al-ayah. Wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa auladuhu abraran wa khulata'uhu salihina wa ayyakuna rizquhu fi baladihi. Wa qala aydan, idza tazawwajal abdu faqad kamala nasfaddin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidzah, para kiai, Syaikhunal Mukarram, guru-guru urang anu hadir oge nu teu tiasa hadir, muga-muga sehat panjang yuswa. Teu hilap nu mawacai ka hareup. Mudah-mudahan teu tijolongjong. Sehat Pak Kadus. Ketua DKM masjid setempat oge sasepuh pondok pesantren nu aya di iwewengkon, muga-muga kamanfaatan ilmuna henteu pareum dugi ka poe kiamah. Ais pangampi papayung lembur, papayung nagara, pangresa Bapak Ku miwah kulawargi, pangresa BPD kalih LPM, Babinsa kalih Babinmas, Ketua Karang Taruna Bapak Kadus oge Bapak RW, Bapak RT, atuh mitra kerja MUI panginten Desa Raja Danu. Moga-moga ieu desa kalebet desa anu makmur, desa anu subur, lantaran dieusi ku jalmi-jalmi anu taat ka Allah, dieusian ku jalmi-jalmi anu eling ka Allah, dieusian ku jalmi-jalmi anu iman jeung takwa ka Allah. Para tamu undangan, bapak-bapak, ibu-ibu, parawan jeung jajaka, Rangda jeung Duda. Jadi kapan berpasang-pasangan Pak Kuunya? Gitu. Aya Rangda
duda aya duda. Mudah-mudahan ku barokahna rek nu kawin nya, ku barokahna ieu hiji hamba Allah nu rek kawin, ieu nu duda jeung rangda ku Allah dihijikeun deui jeung jodona, diamprokeun jeung jodona. Amin. Bucek si emak yes cenah. Pan eta pakowo rangda teh rupa-rupa di lembur mah. Aya rangda Mahmud Abbas terang pakowo. Ari rangda Mahmud Abbas teh mamah muda baru anak satu. Adapun hiji deui aya deui rangda KTP. Tah eta mah kolot tapi pulen. Bisi pakadus rek neangan eueuh nu KTP neangan nu Hitachi pakadus. Naon Hitachi hideung tapi cihuy. Sedang we jeung pakadus mah gitu. Aing ngepaur bae eta ke balik pakadus. Ceuk ka majekana. Naon si rek neangan Hitachi. Bu, moga-moga ieu urang dieu dipaparinan kabarokahan, dipaparinan ku Allah nyaeta kagampilan, gampil dina ngalaksanakeun kataatan, gampil dina ngalaksanakeun nyingkahan pamaksiatan. Amin. Kawajiban urang teh pan dua, hiji nuturkeun parentah Allah nya, nurutkeun kana parentah Allah, dua nyata nyingkahan kana penyegah Allah. Kukituna mudah-mudahan urang tiasa istiqomah. Amin. Teristimewa panginten Sohibul Bait nu gaduh lalakon wengi ieu kulawargi Jembar pangresa Bapak Solehudin miwah Ibu oh eta mah ngaran panganten. Oh eta horeng tah. Kulawargi Jembar pangresa Bapak Ahdi miwah Ibu Mi'ah. Kapan didinya makhrajna Mi'ah. Miwah Ibu Mi'ah. Ka mana Ibu Mi'ah na ieu? Bapak hajat mah aya tadi tos nepangan dipoto segala jeung aing. Ka mana ibuna aya? Di Lebat. Sae nama panganten teh di luar. Calon panganten sae nama di luar. Syukur-syukur nyeng celek di panggung jeung abdi. Bade di panggung bade di handap. Didinya bae. Oh. Kulantaran panganten teh ieu mah gede ka isin pakuwo. Amun jeung urang Jakarta mah besar kemaluannya. Gitu. Jadi keun wae di Lebat asal tong molor. Lantaran ieu ngahaja. Tuang rama teh ngahaja. Manggil mubalik jauh-jauh di Ciamis hiji nyadiakeun urang dieu supaya urang dieu bisa sedekah. Sorry. Nu kadua keur nganasehatan calon panganten. Atuh lain pedah pinter, lain pedah ahli, lain pedah bisa. Pedah ieu mah kepetok disuhunkeun ku pangaresa Bapak Ahdi piwarang sumping ka dieu tah kitu. Jadi ieu mah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Muga-muga aya pitulung Allah sebab dina pada rumah tangga, dina pada nanjeurkeun rumah tangga eueuh nu pinter, eueuh nu ahli, bujeng calon panganten, kiai, ustad, kabeh ogenan diajar. Laras kitu Pak. Pakuwu diajar kabeh ogenan. Laras teh nu geus boga incu diajar naon? Diajar sabar, diajar ikhlas. Laras gitu Pak. Nu mawi ieu mah urang silih emutan we. Keun dina hasilna urang paheula-heula saha nu pangheulana dugi kana ridho Allah. Jelas ieu? Insyaallah. Ku hal sakitu urang kempel ngariung hempak merbayak jauh di jugjug anggang di teang wengi ieu riung mumpulung petepang lawung paamprok jonghok dina pamaksadan pangresa Bapak Ahdi teu aya sanes hiji pangintan
ngeunaan panganten hoyong dedel doa. Nu kaduana sejak menta hampura gitu. Naon sebabna? Sebab ieu calon panganten jalma biasa. Dumasar kana eta tangtos aing ngaran jalma biasa mah atuh sok aya kalepatanana. Ku hal sakitu nu kahiji nyuhunkeun di hampura bade di hampura. Tuang ramana oge, ibu ramana oge nyuhunkeun di hampura bade di hampura. Kudu nama Pak Ahdi teh nguir ka unggal warga jeung cemioh. Nguir ka unggal warga, hampuranya kami rek nyalamatkeun anak, hampuranya kami rek ngadahukeun anak, bisi teh pun anak boga dosa kami indung bapakna nu tanggung jawab. Da kitu anak lalaki mah teu aya leupasna. Bedana jeung awewe teh eta anak lalaki mah mesti geus kawin ge teu leupas ti indung jeung bapak. Andai kata saha calon panganten mahmur, andai kata calon panganten nanjung lahuta gede dunia, bro di juru bro di panto, si jabrik aya di pipir, si jambrong aya di kolong, ngaleah di tengah imah sesuhanun. Maka ulah lepas tinu jadi indung bapak. Andai kata ieu putra cemioh awewe kakarak daek ti daek eta mah nuturkeun 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 misalnya madak jangan budak jeung kawin nya haid budak eueuh teh nuturkeun salaki tong dicare da kewajibanna na awewe manuturkeun saha ulah dicurat care kecuali nya katingali ieu pisalakieuna teh atawa salakina teh can teteg atanapi can naon nya urang sebagai kolot erek jadi naon erek jadi penopang mangga. Tapi andai kata dua nana geus naon geus bertekad erek berdiri di kaki, maka lepaskanlah biarkanlah. Ih sia masador ya jing. Bo ibu jadi sakali deui rumah tangga mah eueuh nu ahli. Ieu mah urang hiji atuh ngobrol peuting pakuwunya. Aing ngobrol peuting mah atuh wenang wae tinu ngora ka nu kolot atuh bisa. Nu kolot jeung nu ngora atuh hade ciriding akur eta hirup teh. Betul? Atuh rakyat jeung pejabat ngobrol atuh meunang. Nya kiai jeung santri ngobrol atuh meunang. Kiai jeung umaro jeung pejabat ngobrol atuh meunang. Matak ieu mah urang penting ieu judulna ngobrol. Tapi mudah-mudahan ngobrol ge urang ieu aya keur naonan, keur ngoetan hate anu kirang eling, ngoetan hate anu kirang peka, anu kirang naon ya? Anu kurang duit. Ngoetan hate anu kurang eling, anu kurang peka, ngeunaan kewajibanana sebagai hamba Allah, moga-moga diserangan ku pitulung Allah, amin. Jadi sakali deui ieu mah lain rek ngawurkeun ilmu, sakali deui lain rek ngawurkeun ilmu, sebab urang dieu ge kiai ulama mah teu kakurangan. Di dieu ge sarua. Pasantren ngalideg ustad seueur nu mawi sumping ka dieu teh hiji bade silaturahmi Pak Ahdi. Nu kaduana atuh pedah disuhunkeun abdi sumping nya insyaallah abdi nohonan pedah dipenta ku dulur kitu. Nu katiluna atuh ngiring ngadoakeun, ngiring bagja, ngiring bunga kitu. Ngeunaan putra Pak Ahdi panginten parantos sawawa bade beber layar tarik jangkar ngiring urang ngadoakeun di dieu muga-muga rumah tanggana kalebat rumah tangga anu barokah, sakinah, mawaddah, warahmah gitu. Sanajan sabaraha poe kapangker eta Pak Andri ngawa ka kuring merdalek teu eureun-eureun. Majara mana cenah ka PHP-an ku Mang Ahdi cenah yuk ulah poho diheureuyan ku Mang Andri cenah malam Sabtu lain cenah Sabtu malam Minggu. Malam Minggu naon cenah? Oh, kot nyeuneu Mang Ahdi. Atuh rek teu nyeuneu kumaha batur heuh ieu segala rupa geus dipasang lamun mau balik teu datang saha nu wirang?
Mang Ahdi paingan cete ieu Mang Andri merlek we ngawe teh ulah poho ustad ieu Mang Ahdi geus ngancam-ngancam cenah gitu. Mang Ahdi cenah ka kami ngomong cenah pokona belum teu datang Mang Andri dikakayak cenah gitu. Bejakeun Mang Andri ka Pak Ahdi bejakeun insyaallah kuring datang sakumaha geus janji bejakeun ka Mang Ahdi tong hariwang nah sarua engge butuh gitu kan. Jadi urang penting ieu ngariung ieu mamang operator sound system ieu mah ka urang mah erek ngahibur sohibul hajat bae ieu mah nya heueuh kitu ih buat sare jelema aya kopina aya eueuh engge eueuh ieu rokona aya keneh rokok rokok mah aya kopi atuh leuheung aing mah kopi rokok kopi naon hah gudai anjay asa teu kabeungetan hayang gudai gudai tilu satilu 2 5 oh opat Pak Ahdi kopi opat gudai ih ulah deuleu kacengar-cengir deuleu suruh hajat mah deuleu ulah ngalalawarakeun ieu Mang Ahdi lantaran ieu hajat Mang Ahdi moal sukses lamun teu dibantuan ku tukang sound system betul atuh batul moal apaleun Mang Ahdi keur hajat hanya karena aya tukang sound system can rekul di dinya bahkan kadang-kadang Mang Ahdi si eta mah batur can araya si eta geus nyengcle berang-berang di dinya betul oh berujung batur balik pengajian baehna ngagulungan kabel sorangan tuh makanya tukang sound system kadang-kadang balik kaputingan kadang-kadang balik kasorean kadang-kadang balik subuhnya datang sekarang dah heula meureun jadi ieu mah penting rek ngahibur Mang Ahdi bae lain rek ngawurkeun ilmu ceunah aya nu saena mudah-mudahan nyangan hate lamun aya nu awon mudah-mudahan sing gede hampura ku kituna maklum hampura nu kateda bisi tatangga baraya kagandengan penting ieu hampura bade hampura sakali deui nu kadua lamun urang dieu ngobrol jeung Mang Ahdi jeung Cemi'oh teu pati connect atawa lambat ngajawabna hampura ngaranna ge keur hajat ieu aya keur hajat mah aya benu kaliwat aya keur hajat mah aya nu kapikiran ulah komo euceul nya tatanggana ge kadang-kadang aya nu teu katowel aya aya nu teu kabejaan aya pan biasa dina hajat mah mending nyisikan bawang sisa minggu aya nyengeuretan kentang pisa mingguan aya nyieun Mustofa nya entin yuyun mimin hayu barantuan cek Cemi'oh kadarieu yo kadarieu kumaha cek ieu cek edah aing mah teu hayang ieu mantuan kitu jauh bejana ka aing mah aya nu kitu aya tah bisi bener aya kitu nah hampura ngaranna ge jelema hajat bisi euceul nanya Mang saha Mang Ahdi atawa euceul nanya Cemi'oh telat ngajawab hampura keur loba pikiran atuh salah satuna penting ge sarua loba pikiran rek teu loba pikiran kumaha Mang Andri pan ieu panggung sakitu toh hagana encan tendang ngolok ka ditu bener hamare nyuna encan ieu aya kadatangan pakuwu kurang kumaha geumpeur nah batur matak ieu mereka hibur Mang Ahdi khusus untuk Mang Ahdi dan juga Cemi'oh teruntuk calon panganten moga-moga ditetegeun hatena keur nuturkeun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deui naon nu deui engke atuh hayu we nyanyi iraha naonna setiap muslim rek lalaki rek awewe muslimin muslimat lamun ceuk urang Sunda mah geus sawawa lamun cek konteks umumna geus mapan maka ya ma'syarus syabab hei pemuda man istata'a minkumul ba'ah
lamun mah anjeun geus naon kasampak geus mapan kasampak geus kaduga lamun anjeun geus masagi komo nu disebut masagi teh nyaeta fisik pesak pasuk hiji fisik ngomong sok cek ngomong sok miluan ulah ngabetem sok hiji fisik dua tilu pasuk hei pamuda lamun anjeun geus masagi geus cukup mapan hiji dina segi fisik fisikna jebrog buluna jabrig lengkahna jebrag ukuran ningali fisik mah ningali Kang Solehudin teh geus jebrog kan dang ning nang ning nang lain ti tadi aing mikiran ti iraha ieu panggung aya buah cau itu pertanyaan anak nyadiakeun mubalik atau memang hanya hiasan sebelaka hiasan oh lain masalah ti tadi tukang sound system kadinya wae nempona erek mang moal jadi hiji ningali dina fisikna kaayaan fisik calon panganten pamagete Ananda Solehudin fisikna mah jebrog teh atuh kitu geus meujeuna lah gitu lengkahna jebrag geus uludeung ulin ka jauhnya jebrag da meureun kuliah beres mata kitu ge jebrag lengkah teh henteu ulin ku uleun henteu deukeut we di imah tapi geus lengkah jauh berarti eta laki teh jebrag lengkah teh berarti ludeung ari kitu mah nu katilu ieu buluna ya ih non penting bulu penting fisikna ingat henteu aja ngomong fisikna lengkahna buluna kala ieu ngaji ka bulu-bulunya ciri ieu lah kita geus leuwih ti baleg da eta simpel namanya budak teh berarti geus naon geus baleg bahkan geus mateng lah geus naon cenah mateng dewasa naon cenah Bu dewasa ieu budak teh geus dewasa maka ditingali dina segi fisik insyaallah ieu geus mampu insyaallah naon da dua pesak ditingali dina segi pesak da budak teh insyaallah moal ge dikawinkeun ku bapakna laras kitu berarti budak teh geus mandiri berarti budak teh geus kaduga kawasa neangan kipayah gitu ulah sieun sanajan urang ayeuna kurang harta ulah sieun sanajan urang ayeuna teu sugih saha jalma nu nikah karena Allah maka Allah bakal naon yugnihumul Allah bakal nyukupkeun ka anjeun nu daek nuturkeun sunah munasabah eta bahwa menikah itu adalah untuk membuka pintu rizki sakai deui rumah itu pertama dia untuk membuka pintu rizki dan yang kedua untuk menyalurkan farji ieu jorok bahasa tapi ieu fitrah jalma kadinya lantaran dengan menikah manusia bisa menyalurkan hasrat seksual secara halal bahkan bukan saja sebenaon entah aing mah eueuh lah macam mana kopi bahkan bukan hanya ini rumah tangga teh cicing ngecedok lain urusan bapak cicing cicing bahkan rumah tangga ini Pak memang jorok bahasa teh tapi sadar ataupun tidak telat saeutik sok saminggu pan teu manggih nyeri huntu pan
liurnya. Oh, aing mau nanya ke awewe lantaran awewe masing hayang ge moal uked-ukedan. Aing mah moal nanya ke awewe mah mau. Aing mah. Sebabna ari awewe mah kahayang gede ka isin leuwih gede jadi awewe masing hayang moal sanajan awewe geus empot-empotan. Heeh, gengsi itu lebih gede. Gitu. Matak cirining lamun awewe engke Salahuddin. Deuleu jelema anggut haram jadah. Lamun pamajikan Salahuddin geus nawaran kopi ti beurang, nawaran dahar ti beurang, lelendotan, nah tiriding eta awewe sinyal itu tertangkap. Ditowelan teh ku salaki, cicing da eta teh geus eta teh geus sekali nyayah kadituna teh kitu. Lantaran sakumaha hayang nage awewe mah bisa nyumputkeun beda jeung lalaki. Beda jeung lalaki mah dah eueuh ka isin kahayang gede ai ka isin ipis matak lalaki mah eueuh ka isin meusing ku pamajikan gadeng atuh geus lila kolot eueuh ieu na lalaki mah kitu maksa lalaki mah itunya cak dibahas eta ku agama. Allah uninga dengan adanya hukum pernikahan maka seorang muslim berarti dia telah menyalurkan hasratnya secara halal. Bahkan dalam sebuah pernikahan, dalam hubungan rumah tangga Kang Salahuddin, seorang lelaki dia mencurahkan hasrat seksualnya kepada istrinya yang halal, bukan hanya kenikmatan, pahala pun Allah berikan. Makanya hikmah dari sebuah pernikahan itu sendiri adalah menyempurnakan ibadah. Naon cenah aja? Hiji tah Kang Salahuddin. Tong hilap. Arah rumah tangga urang teh nyampurnakeun ibadah. Loba jalma rumah tangga tapi lamun teu boga arah tujuan teu saeutik. Bobogohan 7 bulan, bobogohan 2 tahun, 3 tahun, 7 bulan rengsek. Kenapa? Karena tidak punya komitmen, tidak punya arah. Mata ku abdi ieu dibere naon? Dibere lain solusi, tips, dibere naon? Dibere sepenggal naon? Sepenggal harapan dan sepenggal pengalaman. Gitunya. Coba aing payutih heula pan. Ieu aing kieu ge anak mah 3. Jangan lihat aku anak kecil, Bu. Mak, ulah ningali abi leutik. Aing leutik-leutik dicabakan mah gedean. Oh, geura cabak ku mah geura. Jadi arahkan hate urang, tekad urang, rek naon ieu urang kawin, Mang Salahuddin rek naon kawin. Rek nguek-nguek nepi ka linu kitu kumaha? Lain. Tapi arek urang teh nyampurnakeun ibadah. Naon cenah Kang? Mang Ade? Ai budak bisa ngomong henteu? Nyampurnakeun ibadah. Bo bejakeun ka anak nu geus kawin bah nu acan. Yeuh maneh mah geus kawin. Sok naon? Runut niat teh, husnul niyah, aluskeun deui niat baheula maneh bisalah lengkah, bisalah tekad, bisalah niat. Naon maneh rumah tangga eueuh deui rek nyampurnakeun ibadah. Sebab eta ternyata dina rumah tangga mah ceuk salengkah-salengkahna teh ganjaran malulu lamun urang nyaho mah. Salengkah-salengkahna teh pahala malulu. Tidaklah seorang wanita menyisiri rambut suaminya atau menyisiri jenggot suaminya, maka baginya adalah kebaikan. Dihapus dosana. Arek ece dihampura dosa. Hayang emak hoyong dihampura dosa. Hoyong. Lamun emak hoyong dihampura dosa, jangan bosan, jangan aral, ulah kapaksa balik tak urang teh bakti urang kacaroge teh eta ternyata pahala malulu. Ngan heueuh dipikir-pikir mah nya. Rungsing. Heueuh nya ceuk. Lamun ku saliwat mah urang bosen. Heueuh. Dapur sumur kasur, dapur sumur kasur. Eta pekerjaan melelahkan keur awewe mah eta.
membosankan, betul? Nya. Tapi lamun diterima ku iman, inilah kodrat kita sebagai wanita. Dengan kita berdiam di rumah, kita menjadi benteng pertahanan bagi anak dan keluarga. Maka di dieu urang kudu tekad nu kuat. Naon tekad urang? Hiji, nyampurnakeun ibadah. Gitu. Bahkan cek tadi ku abi dibejakeun, idza tazawwajal abdu, di mana-mana seseorang hamba menikah, faqad kamala nasfaddin, ketika seorang hamba menikah, ketika seorang pemuda menikah, maka faqad kamala, nyata, maka nyata Allah telah menyempurnakan separuh setengah agamanya. Oke deh, di mana hiji hamba kawin menikah, eta mah kawinna mah erek kaparawan atau karangda. Gitu. Kawinna mah maka berarti eta hamba teh dengan menikah dia Allah telah naon? Menyempurnakan separuh agamanya. Seorang wanita kalau dia solehah, maka Allah akan menolong separuh agamanya. Bo, Allah ngangkat derajat awewe ketika ibu menjelma menjadi wanita solehah, maka suamimu telah tertolong separuh agamanya. Ibu teh adalah wasilah datangnya penolong Allah. Ketika ibu menjadi sosok yang solehah, ketika ibu menjadi sosok yang beriman, bertakwa, penuh dengan kemuliaan, suamimu mendapat pertolongan dari Allah melalui hadirnya sosok istri solehah. Tapi lamun ibuna lain solehah, ibuna soleh, kalau seorang wanita dia menjadi wanita yang fasik, menjadi wanita yang fasik, menjadi wanita yang munafik, maka tetela bukan pertolongan Allah yang datang, melainkan bencana. Naon cenah? Karena wanita yang fasik, wanita yang pembangkang, dia bukan perhiasan dunia, melainkan racun dunia. Sok ibu milih, mending jadi perhiasan, mending jadi racun. Hei bikang, hei awewe, sok bo ngomong mending jadi perhiasan, mending jadi racun. Sok sing kompak, mending perhiasan, mending racun. Setiap keindahan yang tampak oleh mata hanya istri, perhiasan. Tuh, saya deh, istri salehah dia akan menjelma menjadi perhiasan dunia. Ad-dunya mata', dunia itu adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha, dan sebaik-baik perhiasan dunia al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita soleha. Tanya pada dirimu pribadi masing-masing, wahai ibu, wahai istri, wahai wanita, siapakah jati diri kita sebenarnya? Apakah kita perhiasan ataukah kita racun? Delekeun beurit lamun diracun ngabudah moal. Ih sia mah sok kawana bae koy, ih aing mah. Delekeun beurit lamun diracun ngabudah moal. Lieureun moal. Jangker moal. Beurit lamun diracun ngulahek moal. Tah. Matak bisi eta beurit bapak kegeun bogan dina kokolor. Moal hade lamun beurit bapak di jero kolor geus gagedebegan garaba gurubuk, moal hade lamun teu diraj. Kukumaha ge urang butuh eta kana racun. Ih. Naon? Atuh heuh eta beurit kakak ih. Da moal hade lamun teu diracun eueuh deui penawar beurit mah adalah
Jangan geus diracun eta ngulek eta geus ngalempreh be ngabulae leres gitu. Berit diracun tak berdaya, berit diracun ngabudah, berit diracun kamana karep lompat teh, berit diracun geus eta berit cilaka. Salaki lamun pamajikanana berfungsi racun moal beres jadi salaki ge gawe teu puguh, ibadah acak-acakan. Kenapa? Karena dia tidak punya penenang jiwa. Maka wanita yang solehah adalah dia menjadi penenang dalam rumah tangganya, dan laki-laki yang solehah adalah dia menjadi cahaya untuk istrinya. Batuk minum keramik. Bu, ibu. Jadi ayeuna pertanyaan anak rek jadi racun, rek jadi perhiasan. Perhiasan mah indah. Perhiasan itu indah. Perhiasan itu punya tempat istimewa. Pernah ece nempo perhiasan gular-goler? Cok nanya ke orang dia, jujur, mak. Tidak peduli wanita itu adalah peot. Kapan heueuh aya awewe mah. Lamun ngorakene sehat wal afiat, lamun geus eta mah panini-nini sehat wal apeot. Cager mah alhamdulillah sehat wal apeot. Heuda disebut jengkak disebut keker kita moal anu percayaeun. Da geus ini mah pan kulit teh hade disetrika. Sanajan emak wujudna peot tapi perhiasan adalah perhiasan. Sekali deh, sanajan emak tak geus peot, sanajan bapak apa geus peot, tingali perhiasan adalah perhiasan. Semakin naon lain semakin peot atau pakuwu, semakin lama usia perhiasan semakin langka dan semakin mahal. Semakin tua umur ibu, umur emak, tapi semakin soleh, semakin takwa, semakin mahal hargamu di hadapan Allah Subhanahu. Hayang mahal di hadapan Allah, hayang. Mahal itu bukan dengan cantik sayangku. Si emak disebut sayang. Mahal itu bukan tentang betapa cantiknya dirimu. Mahal itu bukan tentang betapa kayanya bantuan itu bro. Mahal itu bukan tentang betapa kayanya dirimu. Mahal itu bukan tentang betapa pintarnya mahal itu bukan tentang betapa suksesnya tapi mahal itu adalah betapa takwanya dirimu di hadapan dengan engkau. Sahanu ngampal dengan ibu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri yang taat kepada suami. Dah hiji tugas awewe mah cek tugas awewe mah satu beda jeung lalaki mah sabari ijab qabul dulu Salahuddin leungit dulu molor beta jalma buat cek aing ge moal waras ieu teu apal kumaha mun aing nyerenteng ka jero ek saha nu nahan bo tuh jadi poho deui aing gara-gara Salahuddin aya kalem tenang guys bersanda oke? Jadi naon tadi teh poho deui henteu memeh nyerenteng naon nya dirimu naon aing nu hijieun nu hiji beungeut kopieun naon bo perhiasan. Jadi mahal itu adalah ketika ibu menjadi seorang istri dengan menjelma menjadi istri yang bertakwa, dengan menjalankan kewajiban ketaatan kepada suami,
engkau berarti sudah mengikuti Rasulullah dan perintah Allah itu sendiri. Tetapi ketika ibu membangkang perintah suami, sepanjang perintah suami itu tidak menitah kepada naon atau aing bantuan sok. Ih, kalah nyorongot ka aing dulu. Sepanjang suami tidak menitah naon sok ulah nyengsirikeun wongkol edah aing dulu nyeklan beuteng kiih gerang kege sepanjang suami tidak menyuruhnya nyengsirikeun aing ada kitu jalma mah nu salah teh puas. Kamu kalau ngomong jangan nyaho-nyahoni. Astagfirullah, istighfar cenah. Ngas. Ih, aing paur jaba eta. Amparna kitu carang deui. Aing mah lain kunaon Pak Kowo. Lamun bikang Pakados. Oh, istri Pakados. Oh, itunya Pakados mah. Nah. Pak Kowo aya Pak Kowo? Pak Kowo diam-diam bae. Jadi ari bikang mah Pak Kowo awewe mah paur lamun adak jeung taneuh teh. Aslina Pak, lamun awewe diuk adak jeung taneuh paur helikan buru. Lain kunaon aing mah keberes ngaji kacangna sirungan. Ih, tanggung jawab aing mah. Enggeus ieu mah eta mah enggeus aing. Jadi lupa lagi saya. Tugas istri bangan hiji naon? Taat kanu jadi salaki. Sanajan salaki euceuk kurang kas sing kompak, sanajan salaki euceuk kurang kas, sanajan salaki ibu kurang du, sanajan salaki ibu teu boga jabat, gara-gara salaki ibu teu boga tit. Awas ka mana teh kloyongna. Naon? Sanajan salaki ibu teu boga tit. Wajib seorang istri taat kepada sepanjang salaki teu nitah maksiat. Beda jeung lalaki nu neangan beas. Jawab sok meka dengeun tak ku salaki. Nu neangan beas, nu ngejokna salaki ceuk saha awewe. Nu ngejok salaki, nu gegeroh salaki sabarna mah nu nyeusuhan, nu ngepel, nu nyieun imah, nu meulikeun emas lalaki. Kuduna mah eta teh nyusuan anak. Asa benerna mah eta. Ai geus. Naon atuh tugas awewe sakabeh ku salaki mah hiji toat. Naon bobo cantik. Toat. Ngan ciri awewe toat mah ceuk waktuna ngejo teu kudu dititah ku salaki. Waktuna gegeroh teu kudu dititah ku. Waktuna nyoso waktuna cek salaki mah kopi laksanakan. Tuh, indit eta salaki ece. Indit eta pamajikan akang ka dapur. Ngencageun heula hanca pagawean tuluy ka dapur nyieun kopi ku majikan lamun kadenge mah ku bapa eta kieu meureun hantum wae ngopi habek-habekan isu ngopi beurang ngopi sore ngopi peuting tuh ngopi deui iraha di opi aing iraha di opina atuh aing eta lamun kadenge mah kitu ku urang kan kulantaran teu kadenge da meh ngecebrok bae sorangan di dapur nya. Ngan ukur bibirna we katempo teh kitu tah. Ngan ukur bibirna wungkul katempo teh. Nya. Kumaha lamun katempo eta sabenerna mah lamun katempo ku akang eta. Ku Pakados pamajikan keur ngutup lu kitu. Kawas kieu meureun ieu.
bisa aingnya. Oh aing latihan lagi 12 iya ojo mah seuring ngeunah anak aing mah di imah non pokeun eraon ya. Ih si ayah gawe kikituanan cenah gitu cicing cek aing pan sia bisa jajan ladang kikituanan cek aing. Bo ibu tuh jadi tugas awewe mah hiji maka tugas laki-laki Kang Solehudin seorang istri hanya membutuhkan 5 hal dari seorang suami. Nah cenah setiap istri yang punya setiap istri pasti mereka membutuhkan 5 hal dari suaminya sebagai laki-laki. 1 besar, 2 panjang, 3 kuat, 4 keras, 5 tahan lama. Ingat hiji saya eta kan besar mah hiji besar, 2 panjang, 3 kuat, 4 keras, 5 tahan lama. Cicing heula ulah waka suudon cicing ih aya nu ngeres aing nyaho eta nu ngajebeh tabiwirna tah. Hiji besar tuh resep ibu kanu gede kudu nu kumaha gedena nu disebut gede nu ti lalaki teh nyaeta hiji lalaki Kang Solehudin sabot rumah tangga sabot ijab qabul nu ngaran lalaki mah kudu gede kasaba naon cenah akur lamun lalakina teu sabar teu saeutik rumah tangga teh bujrat. Lamun lalakina teu sabar teu saeutik rumah tangga saumur jagong teh hancur. Tuh lalaki teh kudu gede kasabaran lantaran lalaki jadi pamimpin nu kudu ngurus rumah tanggana muatanana adalah pamajikanana engke katambahan ku anakna terkadang aya problematika kehidupan seorang suami harus bisa memberikan solusi kalaupun tidak jangan bertindak sewenang-wenang bahasa Rasul lamun urang nepi ka pagentur jeung problematika kade wala tadribil wajha ulah sok daek tunggal tenggel nu disebut lalaki gagah teh heuy nu disebut jawara teh lain nu hahao kadua gaplok lain disebut lalaki gagah lalangan lalaki langit lalanang jagat teh adalah nu bisa ngahargaan pamajikan sakideui lalaki nu gagah nu hebat mah adalah lalaki nu mampu menghargai wanita terutama istrinya karena dia sadar ketika melihat sosok istrinya dia ingat akan jasa ibunya. Betul sakaidai lain lalaki gagah nu wani nyabok pamajikan teh lain lalaki gagah nu ngahina kana jadi pamajikan bukan hanya nyabok ngahina gitu meunang wala tuqabbih ulah ngahina kana jadi pamajikan bisi orang dia ke pamajikan munyat monyet unyang anjing hei nanti ingat keur ditumpakan ku bapak ih pamajikan disebut monyet berarti bapak keur penting numpakan naon ih aing atau anak bapak anak saha ih aing berarti bapak salaki saha atuh lamun pamajikan monyet salakina ge aku renteu mantak lamun nafsu ka pamajikan teh ulah sok ngahi ulah naon cenah mata Kang Solehudin emot kana papatah prama anjeun ku disakolakeun hideup keur leutik ku emaknya ku cemioh dianterkeun ka Puad jeung si Paud heueuh ka Paud nya disakolakeun ngahaja ameh luhung ilmu meh boga pamadegan ameh boga prinsip meh boga batasan meh boga kontrol hirup boga rem teu sakaba hingga datang waktu nak kawin mawa anak batur teu dolim naon cenah teu dolim
maka ketika tiba masanya engkau berumah tangga, didinya kewajiban anak tanjurkeun kamuliaan kolot ku rumah tangga anak. Lain kala kau wirang kolot teh gara-gara rumah tangga anak. Aya nu wirang kolot gara-gara rumah tangga anak aya? Bo nanya. Ngono. Aya kolot wirang gara-gara rumah tangga anak? Gara-gara anak ibu tebelul aya? Gara-gara anak ibu dolim aya? Gara-gara anak ibu sewenang-wenang aya? Wirang teu. Dengan begitu gagal dalam mendidik anak. Na'udzu. Matak setiap kita punya kewajiban menjaga nama baik orang dengan kita menjadi pemimpin yang adil, bijaksana, tidak berbuat dolim dan tidak menghina kepada istri. Maka dengan kata lain engkau telah mengangkat derajat orang tua. Sing emot bager soleh nya keur mangarana Solehudin. Iya si eta mah. Ih, pang soleh nah kata ieu lagi soleh si eta mah. Tai saeu, tai soleh. Gitu. Sing emot karena pengorbanan kolot hidup dijeuhkeun ku kolot nepi ka kieu buktosna. Emut karena perjuangan bapak, emut karena perjuangan emak. Ulah wani-wani air susu dibalas dengan air tuba. Sebab kewajiban anak mah kabeh ogenan nanjurkeun kamuliaan ngaran nu jadi kolot. Entah berapa juta biaya dikeluarkan, berapa tetes keringat nu moal kabuli sakumaha mahalna perhiasan aya nu dagangna. Aya nu dagang kesang aya. Sok teangan kesang kolot nu geus luntur ka mana neangna? Teangan tah kesang kolot. Kok malah menepi ka teangan tah Cimata Indung. Sampai hari ini kita semua dimuliakan oleh orang lain, dihormati oleh orang lain, dijieun tokoh masyarakat, dijieun gegeden ku masyarakat, dipiguru ku batur. Hei, lamun lain Cimata Indung moal kitu eta hirup urang. Ih, aing ngerekan saha sebenarnya? Betul? Ketika engkau pintar, ulah asa pintar sorangan, pintar sia teh pamere eta teh. Nu geus puguh mah nu naon anu bukti deetna pamere indung da indung nu korban eta teh. Laras kitu, Pak? Laras kitu Pak Kadus? Aman Pak Kadus, lain nyerekan Pak Kadus imah lain ieu mah. Tenang Pak Kadus, tenang. Duh Pak Kadus jadi pucat udah getihan Pak Kadus gitu. Aman Pak Kadus? Oke kalau begitu. Jadi hayu urang sadayana lain kanggo Solehudin wungkul sadayana nuru masa kahutangan kanu jadi kolot jaga ngaran indung Bapak dengan menjadi suami yang soleh berarti kita menjaga nama baik orang tua. Maka lalaki mah kudu besar kesabaran dan tanggung jawab. Wal qiyamah bi husni riayati ala zaujah. Niat Kang Solehudin nanjirkeun rumah tangga anu alus. Ku alusna rumah tangga Kang Solehudin batur bisa inget kana dosa. Ku alusna rumah tangga Kang Solehudin batur jadi daek tobat. Ku alusna rumah tangga Kang Solehudin batur anu sok ngaberung nafsu ngumbar syahwat hayang tobat jadi hayang rumah tangga. Batak seorang lelaki yang soleh dia akan memperlakukan istrinya seperti ratu. Bu, ibu, hai ibu, ibu, aya naon gitu. Arek moal, sok sing kompak. Hai ibu, ibu. Hoyong dipiratu ku salaki hoyong diperlakukan seperti ratu hoyong asli. Lamun ibu hoyong diperlakukan ratu ku salaki, perlakukan suamimu seperti. Karena ingat ketika engkau melihat sosok raja dari suamimu maka pasangan raja adalah sakai deui. Ketika ibu ningali caroge adalah seperti raja maka seorang pendamping raja adalah ratu.
Hayang jadi ratu, perlakukan suamimu seperti raja. Dan laki-laki pun sama Kak Andri. Ai dipikir raja hayang, ai ka pamajikan galak, buah raja singa eta mah. Jadi lamun salaki oge lamun hayang dianggap raja kusaha ku pamajikan, perlakukan istrimu seperti ratu. Katakan ini kepada istrimu, wahai laki-laki, cinta ini padamu suci bagai embun di pagi hari. Kama kola Mang Santri. Cinta ini padamu suci bagai embun di pagi hari. Tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Bagai embun di pagi hari, tak peduli apa yang akan terjadi, engkau tetap ku cintai. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Engkau istriku tercinta, semoga dipanjangkan umur, tetap dalam satu cinta, bersama selalu bersyukur. Harapanku hanya satu, setiamu kepadaku. Engkaulah tetap istriku yang selalu aku banggakan. Engkau istriku soleha yang selalu aku banggakan. Kemana kaki melangkah, doaku kan ku sertakan. Oh istriku, engkau ratu di hatiku. Suamiku, engkau raja di hatiku. Hoyong ibu di piratu. Iya. Ketika seorang suami menjalankan kewajibannya, ya, ketika seorang suami menjalankan kewajibannya dengan mengharap ridha Allah, maka ibu akan melihat seorang raja tak bertahta. Dan ketika seorang istri melakukan ketaatannya kepada suami tanpa syarat dan ketentuan berlaku, semata-mata hanya mengharap ridha Allah, karena ini adalah perintah Allah dan Rasulnya,
Kemudian dengan walaupun dia godaan, walaupun dengan gesekan, tetapi dia tetap melakukan, walaupun pahit terasa, walaupun panas terasa, dia tetap melaksanakan kewajiban sebagai istri yang salehah, maka bapak akan melihat sosok ratu tak bermahkota. Bu, ibu, masya Allah. Dan mahkota yang indah akan Allah berikan nanti di surganya. Amin. Maka Pak Ahdi bawa keluarga ini menuju pintu surga. Jangan sampai ada yang tertinggal, ataupun jangan sampai ada yang terpisah, ataupun jangan sampai ada yang terasing, ataupun jangan sampai ada yang melenceng dari fitrah. Numawi urang sadayana ngarep-ngarep kabagjaan dunia akhirat. Kade kunaon rumah tangga, kunaon Allah nyadiakeun surga, atawa kunaon keur jalma soleh teh Allah nyadiakeun surga, ngajanjikeun surga, sebab ngalakukeun amal soleh teh tantanganna luar biasa. Diperlukan hasrat dan tekad anu bulet dengan konteks urang bertumpu pada iman, kepada keimanan, bertumpu kepada keimanan nu aya dina hate, sehingga urang ngalengkah teh sanajan berat dan dibiwarang ku iman, maka munasabah kabeh setiap perkara anu bersifatna eta adalah perintah Allah pasti dipikang ngewa ku hawa nafsu. Tapi setiap pamaksiatan, setiap bentuk pamaksiatan pasti dipikar resep ku hawa nafsu. Bu, ibu, emot berat nya, berat hayang jadi istri solehah teh be naon sebabna? Da surga hadiahna teh. Dalam teu berat meureun kipas angin hadiahna teh. Sok tibang ece lempang di desa ka kecamatan tuluy dikoclok we keluar we ngaran ece meunang kipas angin atuh da sararea ge bisa. Tapi Allah nyadiakeun surga teu pernah kadenge ku ceuli, teu pernah katempo ku mata, tidak pernah terbayangkan, tidak pernah dirasakan. Maka ieu adalah sesuatu kenikmatan anu moal aya anggeusna, moal aya tungtungna. Cacak urang rumah tangga nya, cacak urang ngalaksanakeun rumah tangga, pamajikan soleh, salaki soleh, anak soleh, tuluy melalui pernikahan urang bisa nyalurkeun hasrat urang sebagai makhluk nu boga hawa nafsu, disalurkeun hawa nafsu teh melalui jalur anu soheh. Nikmat henteu, nikmat henteu, kanikmatan eta nu moal leungit di surga. Bayangkeun Pak, 70 lain lawara. Pak Kadus di dunia mah yang tilu ge hese, karena ge ulin mun melotot sebelah. Ieu mah 70 Pak Kuwo. Urang dibere aya desa kawan nyebutkeun 40. Bari jeung eta 70 teh parawan kabeh. Geura. Parawan saindang-indang di dinya tah Allah mere ganjaran ka jalma anu bisa menjaga kemaluannya. Tuh. Mantak tingali lalaki lamun ceurik geura nyekel naon lalaki mun ceurik. Andre deuleu ngusap mata deuleu. Lalaki lamun ceurik pasti nutupan mata. Bener teh? Sok bapak lamun ceurik. Kieu. Kumaha bapak lamun ceurik? Lalaki mun ceurik, Pak Kowo, pasti kieu ya. Nutupan mata. Beda jeung awewe. Awewe lamun ceurik. Nutupan naon? Nutupan mulut. Kenapa? Karena dia tahu dosa terbesar mereka berasal dari mulut mereka. Dan laki-laki kalau menangis dia menutup mata karena mereka tahu laki-laki itu
lebih besar dosanya berasal dari mata. Teu nempo bujur. Paduli teuing nini ge. Asal bemperna bombastis we. Wih. Nya. Rata-rata lalaki mah dosa tidinya tina mata. Mata lamun nangis teh lamun cerik lalaki mah naon nutupan naon? Nutupan mata. Beda jeung awewe. Awewe nangis kieu. Lalu saja ngarasa henteu. Itu dikarenakan dosa, kebanyakan dosa wanita itu berasal dari iya ya. Tina naon? Tina bibir. Ulah komo batur, salakina nu merjuangkeun burang peuting wani ngomongkeun. Naon malotot ka aing? Ya heueuh. Ulah komo batur, nunggu sepuguh teu boga jasa ka manehna. Salaki we salaki. Nu burang peuting manehna merjuangkeun keur kelangsungan rumah tanggana. Wanion eta buat baeur ka salaki. Tidak kadar telat masang gas. Naon sia malotot ka aing? Ya heueuh ieu kitu. Tidak kadar nitah ka salaki telat saeutik. Kumaha cek ocok? Usan kabelul. Lila aing barang titah ka bapa siakna. Mojak ka dia kan. Mas sanggup asak ti mana horeng geus gas layar pasang. Ambek ka salaki anak kabarerang. Aya nu kitu. Bedil. Makana awewe mah gitu. Mang Salahuddin kudu apal karakter awewe. Karakter awewe mah di mana-mana ge bengkok. Naon eueuh muhahehe. Jauh ieu. Awewe mah makhluk bengkok. Kenapa dikatakan makhluk bengkok? Karena wanita diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri paling bawah yang menempel pada tulang belakang, diambil oleh Allah, dijadikan wanita sebagai ibunda Siti Hawa. Mata awewe mah ulah komo teu dinasehatan ku salaki. Ulah komo dinasehatan, teu dinasehatan ge salah. Ulah komo teu dinasehatan, dinasehatan ge awewe mah bengkok. Ai geus. Matak seorang suami cek tadi kudu gede kesabaran jeung tanggung jawab teh eta lantaran awewe ulah komo ku urang teu dididik ge angger bengkok. Lamun durusuhan bapak ngalalempeng awewe hayang buru-buru anggeus hayang buru-buru eling lain cager hei. Lamun bapak nganasehatan awewe ameh mahena cager ameh mahena bager lain lempeng awewe teh potong. Tah korban eta. Bo ibu kartos dah. Jadi awewe mah lamun teu dinasehate beuki, lamun teu dinasehatan teh beuki bengkok. Cacak unggal eta dinasehatan henteu ku bapak mah, tapi ku kiai, ku ustad dinasehatan. Eta komo ka salaki, ka ustad ge pan wani malikeun. Geus manehna kitu wae. Awewe eta bu. Ulah aneh pak. Lantaran bawaan pabrik nage awewe mah bengkok. Kilang kitu ge bengkok-bengkok ge awewe mah gede jasa. Nah cenah bu. Gede jasa. Kilang kitu ge awewe. Minarengan awewe anu soleh mah. Awewe soleh dia akan menyempurnakan separuh agama suaminya. Seorang ibu yang soleha dia akan menjadi pabrik anak soleh. Dia akan mampu mencetak anak soleh. Dikatakan bahwa Imamuna Syafi'i
dia dibesarkan oleh seorang ibu. Seorang ibu yang notabene adalah dia berstatus single parent. Tuh, ketika dibesarkan oleh seorang wanita solehah, lihatlah hasilnya. Kita semua mengikuti madhab syafi'iyah. Seorang anak yang dibesarkan oleh ibu yang solehah, kedahsyatan seorang wanita kalau solehah, negara pun akan beres. Kenapa? Karena dikatakan bahwa wanita itu tihang negara. Wanita tihang negara, lain bapak tihang negara teh. Nya ge bapak bogaeun batang. Lain bapak-bapak, lain lalaki tihang negara. Awewe teh adalah tihang negara. Kenapa? Ketika baik wanitanya, baik negaranya. Beres wanitanya, beres negaranya. Kenapa? Karena dari merekalah anak-anak dan generasi ini lahir. Dari merekalah berasal. Maka ketika wanita fasik, ruksak negara. Wanita ruksak rumah tangga. Karakter lalaki bakal terkontaminasi, terintervensi, gesekan, bisikan ti saha? Ti awewe. Awewe nak soleh moal ngagesek, moal berbisik anu macam-macam. Lamun awewe na anu fasik, anu ruksak, yakin cek pamajikanana geura atuh Pak, geus duit nanaon elos. Nu penting mah urang bisa dahar. Desa etik salaki anu moal ka imah, asalkan mereka bisa menyenangkan istrinya, memenuhi hasrat istrinya, ting duit haram, ting duit jadah, pokoknya dibawa balik ka imah, tungtungna kabelit kasus nya kabelit kasus da eleh di mana-mana ge. Da geus ti ditu Nabi Adam ku setan bungkeulekan teu kagoda. Nabi Adam ku setan beungkeulekan piece to piece-nya padu hareupan jeung setan jeung iblis teu kagoda ku iblis, eleh iblis tapi digoda ku ibunda Siti Hawa, eleh. Matak lalaki loba ulah macam-macam, ulah macam-macam lalaki. Ayeuna ge teh loba keneh bikang daripada lalaki. Ai geura tinggal ku bapak sok. Di dieu mikang, di ditu bikang, bikang. Ho, rek kumaha coba? Ai dikepung urang ieu peuting ieu mah ku bikang. Rek kumaha coba Mang Andri? Kiih be ibu-ibu kabeh palid depan urang kabeh ieu. Bener teu? Nya. Loba contona bahnya. Loba contona pengusaha sukses jongkir balik gara-gara naon? Gara-gara kacang. Pejabat rungkad gara-gara kacang. Ustad ge eleh ku kacang. Tok. Di kantor nama jenderal kok, di kantor nama komandan kok. Wih, tegas. Siapa ini yang melakukan? Tindak tegas. Tidak apa namanya? Tidak disiplin. Tindak tegas. Balik ke imahna. Bapak. Atuh aing ge gorowokan di panggung ieu. Ja aing keur sarekat paket setor saha gandeng pisan cek aing teh. Horeng tukang paket. Nu saha? Ibu anu, oh cek aing pamajikan aing ya. Meuli paket. Oh, dibayar sakituan. Barang balik pamajikan. Tuh paket. Hayu meuli paket. Yo, paket teh paket nu anyakna ieu cenah. Tuh. Allah jeung mah heueuh aing atuh da lain teu wani ka pamajikan sabarna mah. Nya lain sieun aing mah ka pamajikannya. Nyaah gitu maksudna mah Andre. Iya. Geng si aing kudu eleh ku awewe mah. Tapi lebih kepada
menghargai. Sebab kadang-kadang Pak pamajikan teh capek ngurus imah, betul. Oh, pamajikan teh rieuh ngurus imah, awewe mariot rieuh ge sirah angger panteureun ngurus imah. Aya sapuaneun sapua, aya seseuhaneun, aya gerohaneun gerohan, aya cokoteun dicokot, aya copeteun. Awewe keurieuh kumaha oge, ih kuda kodok kana pesak, ih mendak deui cek cemi, oh anak rezeki anak soleh kitu lain cemi. Awewe mesin kumaha ge rieuh sirah, lain teu hayang ngagoler, lain teu hayang ngeun sare eta awewe, tapi dah heueuh ka PHP-an imah ku salaki titah ngurus imah, betul. Oh gerak awewe mah jika dapur loba gerohaneun sok ka WC seseuhaneun kaburuan ngalaya sapua tengah imah tilapan. Si emak bari nyang heuy nun. Kadang-kadang rieuh nyeri awak deng lalinu awak teu eureun eta awewe digawe Pak. Bari gegeroh bari nyeuseuh bari nyangu deng eta pamajikan urang. Rek ngeluh-ngeluh ka saha jasa laki di pagawean. Sok eueuh nu daek ngadengikeun keluhan pamajikan. Sok enak kakarek cek pamajikan Pak. Cicing. Bapak capek cicing bapak capek. Coba majikan hayang nyuntrungkeun aing. Itu Pak. Kalau wanitamu, kalau istrimu sudah menyender kepada tak-takmu, naon atuh? Bahumu, gitu. Kalau wanitamu menyender kepada bahumu, dia sedang gelisah. Dia sedang mencari penenang. Maka ketika istri ngajak ngobrol, berikan waktu. Kenapa? Pasti aya keluhan bakal disampaikan. Ketika istrimu sedang berbicara dengan suami, tampung teu kudu dijawab heula. Tampung we heula. Geus pinuh bahekeun deui ka tong sampah. Cocok? Udah pasti Pak deuleuh tuh si anu tuh deuleuh rumah tangga anyar geus kabeli anu si anu heuy dengekeun Bikang. Jangan membanding-bandingkan suamimu dengan orang, karena itu sama saja dengan menghina keberadaan suami. Betul? Anjir si bapak ini mah ketihan deui ayeuna mah. Tadi mah ku aing dikakayak, ku aing kot udud ge udud pelepek. Teu karasaeun udud ge. Saimbang atuh kewajiban pamajikan jeung awewe. Jadi sakaya deui Pak. Gitu. Kadang-kadang pamajikan teh ngurus imah eueuh eureuna. Timiti bapak ini tapi ka bapak datang deui. Bahkan awewe mah timiti rek sare nepi ka hudang sare deui. Betul? Salah eta omongan. Timiti hudang sare nepi ka sare deui awewe mah moal leupas tina pagawean. Satungtung panon beunta moal eureun digawe. Betul? Nya makana lalaki ulah ko ih lamun dengekeun ya. Ih. Oh geus aing deui we cek kados deuleu. Makana ieu lalaki lamun pamajikan boga pasalaki nu koret itu adalah bencana untuk istri. Kenapa bencana? Dia rela mengikuti kita Pak. Dia rela mengikutimu meninggalkan orang tuanya dengan harapan hidup bahagia. Ai kadar ai naon tiba-tiba boga salaki koret, bencana lain. Dulu istrimu dia bersama orang tuanya hayang ini hayang itu diturutkeun. Hayang kadi itu diturutkeun, tidak pernah mengeluh bapaknya. Tiba-tiba engkau datang kepada bapaknya dengan beungeut saayanya. Dengan berani meminang anaknya, menawarkan madu, menawarkan janji surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan. Musik kan atuh teh
ngajedi gua itu tadi la ilaha illallah. Heeh, terore-roret gitu atuh. Aing meh teu keung. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, manis yang ibu molor budak teh nya la ilaha illallah. Manis yang engkau tawarkan, pahit yang aku rasakan, dinginnya janjimu mengalahkan manis. Aduh si ibu bener keur nunutan ge milu calangap madu. Padahal sih mah geus kieu bae lah. Tapi begitu ngadenge manisnya janjimu mengalahkan manis. Bu, ibu, benar tuh bu? Setiap wanita dia rela mengikuti suaminya karena dia memiliki harapan yang besar. Dia menaruh harapan yang besar kepada suaminya. Pertama, dia mengharapkan kebahagiaan dunia dan juga akhir. Tapi tiba-tiba salakina koret, bencana lain. Bencana lain. Pantas lamun salaki jeung pamajikan hitung-hitungan. Pantas lamun salaki jeung pamajikan hitung-hitungan. Heuy, dengekeun lalaki ya. Pamajikan teh dia memberikan kehormatan diacak-acak ku bapak sama beuting sok. Ada kumaha coba? Diacak-acak ka awewe teh ku bapak, pamajikan teh ku bapak. Sok. Dia serahkan semuanya yang dia pertahankan bertahun-tahun dari kampret. Bo, jadi kapan cek nasi daria ogenan geuning? Nya? Betul? Nya. Kumaha teh Ceng? Pohon Ceng? Kumaha sih, Bu? Wajah ayu untuk siapa? Bibir seksi untuk siapa? Wajah ayu untuk siapa? Tubuh seksi untuk siapa? Tidak akan ku berikan pada kampret yang durjana. Gitu Len? Betul Len? Tuh. Lamun bapak ningali karena pengorbanan salah apa majikan, yakin bapak bakal lebih mencintai istri dan tidak akan pernah berani berucap kotor, apalagi menghina, apalagi memukul. Pengorbanan istri pak tidak ada duanya. Kalaupun memang ada yang tertarik kepadamu, kalaupun memang ada yang tertarik kepadamu, itu karena dia melihat engkau setelah sukses, bukan seperti istrimu yang berangkat dari nol. Bener tuh ya yang ngomong? Bisa salah yang turun? Bu, ibu, tapi ibu oge kudu ngajaga perasaan salaki. Jangan sampai dia merasa jenuh di rumah, jangan sampai dia merasa terusik di rumah, terutama dia merasa tidak tenang di rumah karena engkau naon? Bengkok. Eueuh deui nupang bengkokna nu di awewe nya teh ieu. Naon? Bibir, gara-gara bibir ece nu bengkok, salaki teu betaheun diim. Akhirnya dia mencari ketenangan di luar. Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Aku takut rindumu terbagi, aku takut sayangmu terbagi pada orang lain. Betul? Mantap jasa pamajikanana ngarawatan, ngajaga kehormatan salaki, ngajaga harta salaki. Salakina oge henteu kok. Salakina oge henteu kok. Sok ngomong pan ibu korbana salakina oge henteu. Tah kitu meka denge ku ceulikna. Jadi Pak Mang Salahuddin dangukeun ieu kama qala Salman Khan. Bere awewe ulah sok hararese bisi awewe hoyongan barang pake.
jahe bisi awewe hayang meuli gengge pasti salaki bakal dibere sun salaki ulah hararese mon awewe menta boga karibere salaki ulah sok cap jahe mon awewe menta boga karibere lamun ibu kusalaki yeuh tah keur maneh ngan bisi maneh ayeuna hayang barang pake kop tah nyokot didinya bunga tuh itu bakal bisa dilakukan lamun lalakina gede tanggung nu kaduana panjang pemikiran naon cenah Bu seorang laki-laki dia tidak akan mengenyangkan apa namanya perutnya sendiri. Seorang laki-laki nu panjang pikiran dia akan bertindak berdasarkan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasul perintahkan, bukan justru memenuhi nafsunya sendiri dan kesenangan sendiri, tapi dia lebih mengutamakan keluarga. Kartos iya sok makanya da lalaki mere naon lalaki makean pamajikan teh sebenarnya mah nulungan mahena keneh bapak contoh Kang Salahuddin makean pamajikan ulah ai gede-gede mah 5 gram ke pamajikan hek boga masalah tersendat ekonomi finansial gampang injem ka batur pamajikan injem heula betul nya bapak makean pamajikan ulah ai gede mah 10 gram leutikna 5 gram leutikna 3 gram kasedap bapak butuh duit gampang nginjem ka batur dibere henteu isin heueuh laras kitu leuheung dibere ku batur teu dibere nya isinnya nyeri hate eta mah bapak makean pamajikan hek nginjem ka sarentak butuh pisan injem heula nu pamajikan kumaha cek pamajikanna mangga neng ridho oh eta dua insan anu silih ridho silih tulungan itu adalah pasangan raja dan ratu kartos teu Pak teu tapi ibu oge kudu merhatikeun seorang wanita solehah dia akan menjadi obat untuk suaminya seorang wanita solehah dia akan menjadi penenang untuk suaminya apalagi istri yang penuh cinta kasih sayang mawaddah cinta dan kasih sayang warohmah rohmah adalah ulas asih lamun rumah tangga geus didasaran ku cinta kasih sayang jeung ulas asih tingali tidak ada kata-kata kasar tidak ada kata-kata menghina dan tidak ada mendominasi lain marentah tungtuna teh tapi siling tuh moal aya saha awewe pamajikan sieun ku salaki moal tapi lahirna lain sieun tapi isin kasar makana ibu pernah lamun salaki rek indit dianterkeun ka pantok bo cek salaki mah hayu indit kumaha cek emak jung we sing hasil sing ingat poe Senin Rebo mama kudu bayaran kami berjanji akan melunasi utang kepada Bang Emo sing ingat Pak isin hayu we ditalangan ku batur tuh kumaha cek ibu lompat heula di dapur lompat heula keur nyetrika teh sakedap bapak antosan lompatan ibu teh tuturubun tuluy ibu teh sasalaman osok ajaran isuk ajaran ku ibu kumaha mereka sawah sanajan mereka sawah dasar warga sawah gerek neangan naon rek neangan apakah kucelak kaclok ka mana si bapak aki kuli macul di sawah ini kuli ngoyos di kebon barudak arulin di galongan di baledogan ku letak curumut curumut gablok macul naon goledak eta belut rezeki lain
Rizki durudut sampai Rizki lain Rizki kasawa ge sarua are ka mana bapak kasawa sakadap pantosan tuturubun ibu teh jeung pak sing hasil sing salamet tong poho salat osok kitu ajaran ulah entah henteu ajaran isuknya pak bisi engke pamajikan poe isuk rek sasalaman nya kade bapak ulah sok sarua gelok na bapak ge kumaha jeung bapak oh ti rahasia gelok baingan puting hujan guludug horeng sia kasambatnya oh henteu aya kitu mah ngan ceuk pamajikan bapak jung rek kabur jung sing selamat ya pak jung rek narik angkot mah jeung selamat ya pak dicium pamajikan kumaha cenah pajuh ku sia teh lain kitu oge pak bikeun panangan teh cenah dicium ku saha ku pamajikan tuluy ku ibu tarik leungeunna nah cek ece nya ti dieu mah ngamulyakeun nah lamun ti dieu mah berkah nah cek ece tuluy nya gitu tuluy salaki cina kana kening ece gitu naon sebabna sebab salaki teh rek neangan apa neangan apakah heuy salaki teh neangan apakah aya anu bermodalkan nganjuk heula aya nya aya salaki teh neangan apakah mau modal cicilan aya mobil cicilan motor gadean betul keur ngabela anak pamajikan nya mobil cicilan motor gadean keur ngabela anak pamajikan hujan kahujanan panas oge kapanasan nepi ka aya hapuran eta mah salaki nepi ka aya hapuran bakas ku eta panas kapanasan hujan kahujanan nepi ka bijil hapur kumaha tuh laja barna laja itu nyahoan sama yo baheula mah lamun penyakit hapur ku laja make minyak tanah kitunya apanya teu nyahoan ece mah eta salaki ece yo salaki ece eta ngahirupan rumah tangga teh supaya tentrem supaya pamajikan maehna tentrem ngurus imah supaya anak oge sakola tentrem teu nyaho nya ece masalah kita buntang banting neangan tulang dibanting-bantingkeun ku salaki teu nyaho ece mah eta teh teu nyahoan kadang-kadang salaki teh pan di lembur batur teh wirang kadang-kadang salaki teh lembur batur teh pendak jeung ancaman kadang-kadang ku batur teh gitu dirongrong kadang-kadang maehna teh kudu naon kudu mertaruhkeun ieu keselamatanana penting-penting di lembur batur sok ngarak kitu nama wan cidahar kuduna geus di imah ngariung jeung anak pamajikan ieu mah keur ngagododok keur naon keur ngahadekeun ban bitu coba emot ucuk kadinya tuh matak doakeun salaki nya tuh mantap ketika ibu ningali salaki balik kumaha alhamdulillah osok ucuk henteu ieu mah lain ibu mah salaki balik naon balik sakali cak aing tong balik sia isu kawina wayah kieu karak datang aya panu kitu Pak tuker tambah buru-buru sakitu ge batur ingeteun balik kade ulah sok nyapirakeun eta salaki salaki mah cok demi kadang-kadang salaki teh Bu di pagawean manehna heueuh da loba teuing ngebon tadi nanya lajuna mapan lebah gajihan teh saeutik angger mena teh nginjem deui ka babaturanna nginjem deui ka babaturanna ku hayang nyenangkeun pamajikan hanya sekedar ingin melihat istrinya tersenyum kadang-kadang salaki ibu teh gubrat gebred eta teh nginjem ka sisi kagir ka babaturanna geus bosen babaturanna manginjeman tapi pan heuh pan salaki eueuh ka era Pak naon sebabna dia ingin melihat istrinya tersenyum tuh akhirnya naon pendapatan salaki unggal bulan dipotong setiap manusia yang punya angsuran coba dengein gerakan coba meta piano saeutik setiap manusia yang punya angsuran lieur tunggal bulan keur mayar cicilan anak tukang jajan indungna beuki dangdan
salaki na edan lelempangan di jalan nginjem kami toha sarua teboga tungtung na maling domba tatangga. Tuh repot lagi situ, repot tuh kumaha ayeuna ayeuna di Cisarua bari mulung cangkang aqua nepi poho di calana gara-gara hirup loba gaya. Nah cenah gara-gara hirup mantap pamajikan, hirup mah ulah loba, hiduplah seperti sesuai pendapatan suami, bukan pendapatan suami yang mengikuti gaya hidup loh. Hei Icih Edah Nining, hiduplah sesuai pendapatan suami. Jangan engkau memaksakan pendapatan suami sesuai dengan gaya hidupmu. Betul? Betul? Tetangga meuli Burgundi, hayang meuli Burgundi. Tetangga meuli baju simmer, hayang meuli baju simmer. Ece. Nu kitu ngaranna teu karunya kasalaki. Sebagai wanita, sebagai istri, antakuna zaujatuhu solihatan, menjadi wanita solehah adalah penolong untuk suami, dan menjadi wanita solehah adalah penenang untuk suami. Sapusing kumaha salaki, salil kumaha salaki, sabengong kumaha salaki, balik ka imah nempo awewe cager, sabar, bager, sapan, santun, leungit kapusing salaki. Kenapa? Karena disitulah tempat dia pulang. Ketika dia merasa terancam, dia akan ingat rumahnya. Ketika dia merasa lelah, dia akan ingat rumahnya. Ketika salaki stres, dia akan mengingat rumahnya. Kenapa? Karena dia tahu kemana dia harus pulang. Apa yang membuat dia ingat pulang? Istrinya yang solehah di rumah sedang menanti. Itulah yang menjadi magnet untuk suami. Kadang-kadang istri yang solehah adalah jalan bagi suami yang tidak tahu naon ya. Seorang istri solehah adalah jalan bagi suami yang lupa akan jati dirinya. Ketika suami terombang-ambing oleh hawa nafsu, ketika suami tergoda oleh rayuan iblis, ketika suami tertipu daya oleh syahwatnya, maka istri solehah ini menjadi penenang, penawar untuk suami. Bu, berusahalah sebisa mungkin, karena tidak ada balasan bagi istri solehah, Allah akan memuliakan baginya. Amin ya robbal alamin. Allah akan berikan kemuliaan kepada mereka. Numawi sing emut sabangor-bangor nasalaki ece moal sabangor Firaun, sagelo-gelo nasalaki ece pira kadar nguseup. Aya tukang nguseup jadi aya. Iya aya wah. Iya hampura bisi kasinggungnya. Heuh sabangor-bangor nasalaki ece pira kadar nguseup. Dolo tuh Namrud. Dolo Namrud ngajak gelut pada ka Allah. Ay. Tingali Namrud. Nepi ka Namrud ku sombong-sombongna eta Namrud. Sok ngajak gelut Firaun ku sombong-sombongna Firaun. Dikerelep tuh. Dikerelep tuh. Matak bapak kade tah nu beuki ngeuseup ulah sombong bisa dikerelep deui. Si kos Firaun dikerelep engke kade. Yo ngabejaan. Belum tentu nu tukang ngeuseub teh goreng. Betul? Belum tentu nu tukang ngeuseub teh goreng. Naon sebabna? Tukang ngeuseub mah geus kanyahoan sabarna. Heeh, matak lamun urang direk diajar sabar ka tukang anjay.
sok Pak Kadus tingalikeun tukang nguseup geura lung setengah jam nu nyorang indit kitu si eta henteu di dinya we ngajak terang rokok beak segala beak kumaha cek daripada indit kalah ngomong ka lauk kamarana atuh lauk sia kuat ka dieu mumpung aing datang ya ih alus eta tukang nguseup sakitu berarti sab tuh ibu rek diajak sabar arek diajar sabar ka tukang hiji eueuh deui anu tukang roja alus hate alus sangka ka Allah mah tukang nguseup kok sok kadeuleu ieu ku euceug eta salaki nguseup betara meunang unggal nguseup ge saeutik tapi unggal rek nguseup deui eta udah lauk koja teh nya gede dibawa berarti kan alus sangka eta tukang nguseup mah betul tuh matak ibu oge ulah goreng sangka leres teh tuh matak bisi ibu liur mayunan tukang nguseup tong dicarek boro-boro teu dicarek kada angger indit ieu betul matak geus antep paeh sapaehna atuh geus paeh make ge eureun ieu akur tah henteu atuh mah nya jelema paeh nguseup ih bobongkong nu kitu ngaranna itu antep ngan lamun salaki ya ku ibu teu bisa dicarek ubaran ku euceuk kumaha ubarna ka rek ngusupnya nya ieu bekelna bisi bapak lapar tak ieu sajadahna nya lamun ibu teu bisa nyegah ubaran ku ibu kumaha ngomong barang salaki ieu bapak rek ngusup nya tak ieu bekelna jeung makan siangna bisi poho beuteung eusian bisi lapar batin eusian bisi sasar kumaha beuteung eusian ku sangu bisi lapar batin eusian ku salat bisi sasar tak ieu bekal jeung daharna beurang tak ieu sajadah jeung salatna lohor bepeuceul asar balik da budak balik sakola kudu dijemput cager salaki mulai gitu betul tak daripada euceum molotot mata rek ngolek keluar daripada salaki cager kalah dicabok pan euceum betul ieu ngomong wae cabok kok aing rek ngeuseub aing mah sak cek euceum cek salaki sia can dicabok ku kumbulnya mantap lamun teu bisa euceum nyegahna geus nyegah teu kacegah ubaran ku euceum jujulan kadinya naon kahadean engke ge sugan jeung sugan saha nu nyaho Allah mere hidayah ka manehna amin tuh sagala ge ulah rurusuhan ulah hayang buru-buru anggeus ulah hayang buru-buru cager ulah hayang buru-buru lempeng ngalempeng awi teh kudu diduruk lalaunan awi urang hayang nyieun gantar pan nya panya kudu diduruk digarang lalaunan dipanasan tuh sugan belengkung saeutik potong atuh komo hate jalma leres teu tah salajengna ayeuna salakina soleh pangajikan soleh hayang boga anak soleh hayang boga anak abror rumah tangga bakal bagja lamun ibu bapak gaduh murang kalih anu abror naon murang kalih abror teh murang kalih anu berbakti gambaran anak dina Quran Pak Bu hiji aya anak anu disebut qurrata ayun dua aya anak anu disebut fitnatun tilu aya anak anu disebut zinatun opat aya anak anu disebut aduun anak nu diasuh ku urang nu dibiayaan ku urang beurang peuting di pikiran ku urang beurang peuting di belaan ku urang nepi ka dicarekan ku batur melaan anak tapi anak ternyata ngawujud jadi aduun jadi musuh ridho henteu bapak sok ku bapak dibiayaan lain ku batur tapi tiba-tiba anak jadi musuh henteu di dunia teu kaciri di akhirat rahasia jeung teu samar di akhirat mah hideung bodas bener salah ketika bapak ngadeg dina panto surga kumaha cek anak pamajikan bapak ya robbana hud haqqona ya robbana hei pangeran abdi hud cokot haqqona hak kami min hadar rajul ti ieu lalaki saha ternyata nu ditunjuk min hadar rajul teh bapak lain min abina bahasana ge tingali bapak melaan anak tapi tiba-tiba anak ngadakwa ka bapak di akhirat cek anak kumaha ya robbana hei ya Allah candak hak kami ieu
ti ieu lalaki. Nah, sebab kami bisa kieu, kami seperti kieu gara-gara lalaki ieu. Padahal si eta teh bapak urang. Kenapa yang terjadi? Itu karena urang lalai dina ngadidik anak. Urang na ngabaikeun kewajiban urang sebagai orang tua. Numawi sebelum itu terjadi sing hadir rasa sieun kumaha seandainya anak urang jadi musuh, naudzubillahi min dzalik. Nu kadua, anak teh bisa jadi fitnatun. Naon fitnatun? Anak teh jadi ujian. Aya di dieu kolot nu pusing ku anak. Aya kolot di dieu nu rungsing ku anak. Aya kolot gering kalakuan anak. Eta fitnatun nu kitu ngaranna. Geus beak pakaya tatamba ka mana mendi. Anak tinggal anak hese diomongan, hese papatahan. Aya nu kitu, Bu. Fitnatun. Jadi fitnah anaknya. Jadi ujian. Tinggal urang balik deui melak naon ka anak baheula. Urangna ngadidik naon urangna ka anak. Sok rampaan. Anak ngabeleuwing, anak bangor, lain salah anak kabeh. Lain sakabehna salah anak, sebab anak kieu kitu teh eta teh saha polahna. Di mana mimitina? Pola kolot. Lain salah anak kabeh. Matak lamun ibu mendakan perkara nu mika ngewa nu aya di anak, ibu ningali kalakuan anak pihewaeun, tah eta teh panjepret ti Allah. Buru-buru istighfar. Oh heueuh aing rumasa kurang warah ka anak. Rumasa aing kurang didik, kurang ketat ka anak, kurang disiplin. Maka ajarkan kedisiplinan kepada anak. Numawi anak mah umur 7 tahun oke kedah tos dititah salat. Dengan kita memerintahkan salat berarti urang geus ngajarkeun disiplin waktu. Nu katilu, anak bisa jadi zinatun. Naon cenah? Al malu wal banuna zinatal hayatid dunya. Ari harta jeung anak mah nyaeta jadi papaes, perhiasan dunia. Pak, Bu, harta jeung anak teh perhiasan. Tingali. Tapi lamun anak soleh bakal jadi keuntungan di akhirat. Tuh, di dunia urang bangga, di akhirat oge bakal kabawa bangga. Numawi jadikeun anak teh sumber kebahagiaan. Indung bapana maot, ari anakna soleh mah ngocor karena jadi kuburan. Satu mangsa ahli kubur nanya ke malaikat, ya malaikat mungkar nakir, kenapa malam ini kuburanku wangi, kenapa malam ini kuburanku terang, kenapa malam ini kuburanku luas? Apa kata malaikat? Itu karena salah satu dari anakmu melakukan amal soleh. Itu karena salah satu komomen kabeh leuheung mun boga loba anakna sok koclak hiji aya keneh opat palebah anak hiji-hijina belegug deui kalah der mabok judi online bangkrut kolot model kitu. Naudzubillahi min dzalik. Maka dina saat nu sanes cekolotna nu aya di jero kubur, ya malaikat, kenapa malam ini justru gelap dan berbau busuk, bahkan kuburanku menjadi sempit? Apa kata malaikat? Itu karena anak-anakmu berbuat maksiat kepada Allah. Dan inilah ganjaran yang pantas engkau dapatkan sebagai orang tuanya yang dulu mengasuh mereka dan menjadi tulang punggung mereka. Seharusnya engkau dulu sudah memperhatikan dan sudah mempersiapkan akan keadaan saat ini, tetapi engkau mengabaikannya, seolah-olah engkau tidak akan pernah menjumpai kejadian seperti ini. Sok urang kita apal sabaraha kali nganterkeun tetangga maut, sabaraha kali nganterkeun dulur kalian kubur, sabaraha kali bapak nyaksian batur disolatkeun, sabaraha kali bapak nyaksian batur diabring-abring ku batur, tapi hate tidaikeun cager, hate tidaikeun eling, seolah-olah urang rek hirup salilana, padahal masa hirup urang geus asup masa tenggang. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ada pesan di dalamnya. Wahai orang-orang yang beriman, masa hidupmu telah memasuki masa tenggang. Segera isi ulang kembali di masjid terdekat dan majlis-majlis terdekat. Kunaon? Supaya orang berpacu dengan waktu, menyelesaikan tugas kita sebagai hamba Allah, mengabdi berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika saatnya kita mati, keluar dari dunia ini, meninggalkan anak, ari anakna urang jadi qurrata ayun mah, anak urang nasaroleh abror teu hariwang mesing bapak rek balik kaliang kubur oge. Lantaran ninggalkeun bekal anu masagi, anak saroleh kabeh. Kolot mulih karomatullah teh barudak alaku. Tuluy silih doakeun, silih titipkeun. Lain kalah ka parebut warisan, lain kah duluy pagujrul paburencai. Gara-gara yang beutkeun warisan teu wawuh jeung dulur, teu wawuh jeung lancut. Pegat duriat teh ngaranna. Alok nepi ka teu wawuh ka mamang. Alok nepi ka teu wawuh teu patanya jeung uwa tegas eta teh. La ilaha illallah. Uwa tegas eta teh, tapi ku saha? Alok teh nyahueun eta teh uwana lantaran bapakna boga dendam kanu jadi uwana. Lantaran bibina boga dendam kanu jadi lanceukna. Ta ieu tugas urang, jangan sampai bapak mati meninggalkan turunan nu lemah. Kartos ibu. Kartos. Terakhir Kang saha sih? Kang Solehudin kade teu cukup urang hirup jeung pamajikan, teu cukup hirup jeung anak. Kade aya dulur baraya tatangga mantak wa khulaqauhu solihina. Cacampuranana jeung jalma anu jeung soleh. Teu hek diondang ku tatangga. Misalkan Kang Solehudin sebagai tetangga yang baik adalah menyumponi, naon atuh, memenuhi undangan tatangga. Lamun kongang imkan, lamun geus boga janji heulakeun. Bu, ibu bejakeun ka salaki, Pak tadi aya nu ngondang, Pak tadi aya PHP, aya keamanatan, bejakeun ka salaki tong dibejakeun. Kenapa? Karena itu bisa menjaga hubungan urang jeung tatangga. Diondang ku tatangga, oh burang dieu diondang ku tatangga, rek naon kitu? Itu pamajikan Mang Solehudin weureu sampai jagreg. Heueuh keureuneuh gitu 4 bulanan syukuran. Manggil ustad. Jamaah mah geus araya, ieu tinggal ustad can datang da keur ngawuruk keneh atawa ustad kakarak beres wiridan gitu. Begitu ustad beres wiridan ka imah ka dieu ka Pang Ahdi. Begitu ka Mang Ahdi, wih geus loba jamaah tah eta kiai cenah karek datang. Geus kiai mulai, Bu, gerangsang ge Fatihah. Fatihah. Beres maca Fatihah dipimpin ku kiai. Hayu urang kulantaran ieu geus sore cek kiai. Dalam rangka urang nyumponan pangundang Bapak Ahdi. Nah, urang ngadoa kabehan muga-muga ieu kakandungan Nyi Kasem saha tuh bojona Kang Solehudin muga-muga dipaparinan murang kalih anu soleh anu soleha. Saur Pak Kiai, atas nami Bapak Ahdi hatur nuhun kasumpinganana, mangga ayeuna mangaleueut atur doa beres kulantaran abdi mah diantosan ku murang kalih aya wurukaneun, mangga abdi moal ngiring ngopi saur Pak Kiai teh. Mangga teraskeun sanes eta sok gitu. Biasana kitu pan Kiai mah gitu. Ngadoa beres urang mangga tinggal ngopi nya kitu dipungkas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.